asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama amarallahu lana bittaqwa fil Qur'anil Karim. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, sok sanaos dina kaayaan anu memang tadi teh enjing hujan, ayeuna masih keneh katingal mendung. Alhamdulillah iman urang sadaya teu kabawa mendung. Iman urang sadayana masih cara, iman urang sadayana caang. Dibutoskeun ku hadirna urang sadaya di ieu majelis. Sakumaha parantos kaudingan simkuring rupina dina wangkid ayeuna ngabadalan guru urang sadaya anu matu. Anjeunna teu tiasa hadir nyumonan kana jadwalna. Simkuring umajak ka sadayana mangga urang sami-sami nengetan merhatoskeun kana materi anu kusim kuring tos disayogikeun, tos katampi ku sadayana di judulan didinya gangguan setan. Dina judul eta para wargi sadayana aya 3 subjudul. Sakali deui tina judul gangguan setan aya 3 subjudul. Bagian A target gangguan setan, hartos targetnya sasaran, artina saha wae anu dijadikeun sasaran setan pikeun digoda, pikeun diganggu. Bagian B kumaha lengkah setan, strategi setan pikeun ngaganggu manusia. Bagian C yang langkung penting terkait sinarang cara urang sadaya ngabentengan diri urang sadayana, ngabentengan kulawarga tina gangguan setan. Para wargi sadayana upami ngabahas tentang setan jigana moal aya anggeusna. Harusnya para ibu moal aya anggeusna. Naon sababna? Setan bakal selalu dibahas ke setiap mubalik. Margi Allah terus ngajelaskeun dina Al-Qur'an, innahu lakum aduwwum mubin. Setan teh musuh nu nyata. Kaduana setan bakal teras-terasan ngadamel inovasi terbaru dina ngagoda jelema. Pamiku cara-cara heubeul rupina tos teu mempan ngagoda jalmi, pasti setan teh neangan inovasi-inovasi terbaru keur ngagoda jelema. Makanya sekali deui moal anggeus-anggeus pembahasan ngeunaan setan.
Para wargi sadayana bagian A subjudul target gangguan setan. Ieu dina surat An-Nas. Salah sawiya surat anu urang sadayana tos pada paham eusina teh parentah ti Allah khusus ka Nabi Muhammad umum ka urang sadayana supados berlindung ka Allah tina kajahatan harewos setan. Upami dina ayat kaopatna aya kalimat was-was. Was-was teh naon? Harewos setan. Hartosna kieu para wargi sadayana. Di antawis cara setan ngaganggu jalmi teh, ngagoda jalmi teh ngalangkungan was-was, bisikan, harewosan. Upami para ibu bade berangkat tolabul ilmi, setan moal ngabedegan di jalan ngahalangan para ibu. Setan ngabungkeuleuh para ibu di halangan. Kantos kitu teh. Urang di halangan ku setan, setana ngabungkeuleuh. Teu kantosnya. Tapi tiba-tiba ketika urang sadayana bade midamel kataatan nah habut aya rasa hoream, aya rasa males, banyak pertimbangan. Rek kaluar ti bumi kawidas oh ieu teh hujan. Hujan teh tiris mun kapurubuyan bakal hareeng. Terus pertimbangan. Kata mah ieu teh payungna aya nu nginyeug. Nginyeug teu malikeun. Loba pertimbangan teh nya. Ya intina mah biji tina bisikan-bisikan setan nya. Al-waswas. Para ibu bade infak mikirna ge wa sabaraha jungkelan. Mun dipake infak kumaha jajan budak, kumaha keur kuota, kumaha keur anu tungtungna mah henteu infakna teu nya sae ku setan diharewasan supaya jalma nyieun pertimbangan akhirna teu tulus milampah amal soleh. Dupi setan bu pami wengi liren ngagodana teh. Buktina nya sok kumaha urang sok hese hudang peuting keur salat tahajud. Kusim kuring ngangge kayitnya. Hese hudang peuting keur salat tahajud. Da ari gugah hoyong kahampangan mangoreja. Di buburannya sami keur beureum teh padahal jam 3 urang teh geus lilir kumaha harewos setan. Cek setan teh karek jam 3. Ayeuna mah adan teh jam 4 leuwih hampir 4:30 engke we jam 4. Sok digugu eta harewos setan, digugu goledag deui urang teh nya. Ngan pas ngagoledag teh pohara gugah-gugah teh leuwih ti adannya. Aya deui nu gugah pas adan. Oh pas adan. Kumaha cek setan karek adan can komat sok we sare deui. Ayeuna lebeng salat awal waktu. Tah itu teh harewos setan. Terus para wargi sadayana aya jalmi anu lamun wudu eta ku cai saember da teu mahi wuduna teh. Dia harewosan ku setan nya.
wudu maneh can bener, wudu maneh can balik. Akhirna boga rasa can bener, balikan deui wuduna nya. Di harewosan setan teh harewosan. Lamun nuju salat keur takbir, ngaoskeun takbiratul ihram eta hantam we papuket nya, diulang deui cek setan teh can bener tah takbir maneh teh niatna can asup hantam gitu. Imam mah geus beres Fatihah, urang mah masih keneh takbir we acong-acongan gitu nya. Ieu teh was-was. Cing ari landong was-was naon para ibu? Landong was-was bilih anu was-was itu. Cenah landongna teh gareuwahkeun tapi nu ngagerawahkeunana ulah kapanggih cenah kitu. Sanes kitu nya. Kumargi jelas ari was-was teh ti setan berarti seueurkeun isti'adzah. Seueurkeun nyuhunkeun lindungan ka Allah nya. Dina surat An-Nas hadirin kusim kuring mah diaos lah. Da ieu mah tos katalar para ibu nya. Langganan para ibu surat An-Nas mah. Larasnya terjemahna tos diserat di dinya Bu. Dina surat An-Nas ya aya rahasia Bu. Aya pengulangan kalimat An-Nas. Sabaraha kali pengulanganana 5 ayat kahiji, kadua, katilu, kalima sareng kagenep. Sakali deui surat An-Nasna di kumaha? Diulang nya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oke dina ayat kalima yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saur Syekh Al-Kirmani Muhammad bin Hamzah bin Nasr Al-Kirmani anjeunna nyebatkeun kieu. Nah surat An-Nasna beut diulang, kalimat An-Nasna beut diulang. Ta ieu teh ditinggal ieu Bu, godaan setan teh targetna teh 5 tingkatan manusia. Nu bakal digoda ku setan teh 5 tingkatan manusia. Tinggal ku para ibu, An-Nas dina ayat kahiji hartina manusia tingkat barudak, bayi bahkan anu nembe lahir tos digoda teh ku setan. Aya hadis punya, aya hadis menyebutkan kieu, setiap jalmi anu lahir teh kusim kuring hilap teh disat. Setiap jalmi anu nembe lahir teh ku setan teh diusap. Ada nabi dina sapali hadis mah sanes diusap ditusuk si udalna teh. Nepi ka ieu murang kalih teh ngoceak ngejerit. Jadi lamun murang kalih begitu lahir ngoceak lain reuwas tina poek kana caang teh. Meureun dina rahim mah poek kitu. Pas keluar caang sanes. Numutkeun hadis mah diusap atanapi ditusuk ku setan. Saur para ibu teh nah setan teh eueuh gawe. Budak karek lahir ngadon diusap, budak karek lahir ngadon ditusuk gitunya, dicotokan ditojosan si udalna teh. Nah saur ulama kieu Bu sing pareng ditusukna diusapna ieu budak teh keurnuna bibit pidorakaeun. Nah bahasa simkuring gitu. Ya teh bibit naon? Pidorakaeun. Gitu. Engke seiring usia murang kalih nambihan bertambah maka bibit-bibit pidorakaeun ieu teh bakal ngagedean. Bisa-bisa akhirna ieu murang kalih teh tos dewasana di kumaha? Dikendalikeun ku setan. Gitunya. Tak kumaha carana ngarah ieu bibit ti setan teh bunyi.
panginten jantan kerdil jantan paeh pangaruhna insyaallah ge di akhir ayat sarananya. Kan jelas wihande Anas nu kahiji saur Imam Al-Kirmani eta teh nuduhkeun manusia tingkat barudak bayi nya. Ieu nu jadi target setan nu kahiji. Nu kaduana para wargi sadaya Anas dina ayat kadua saur Imam Al-Kirmani hartosna teh manusia tingkat remaja. Lamun di urang aya istilah kenakalan remaja. Anu mana rupina kenakalan remaja dina tahun-tahun ayeuna ieu teh aya peningkatannya. Ieu teh akibat naon? Nah, mungkin akibat usapan setan anu tadi gitu. Pas lahirna diusap setan, ibu ramana teu waspada teu nyieun tarekah keur naon keur ngaleungitkeun hasil tina usapan setan, akhirna pangaruh setan teh nempel di murang kali nepi ka remajana ngabogaan talajak-talajak anu awon muncul we kenakalan-kenakalan remaja. Ya. Sope tinggal ku urang sadayana. Beda sakola ya. Pas ngaliwat siswa sakola ieu ka sakola nu sejenna mimitina masih silih ledek silih carekan. Akhirna naon? Tawuran silih paehan kitu nya. Terus di urang aya geng motor tuh usia naon teh? Remajanya orang pernah ninggal geng motor tawuran gitu nunggus aki-aki unggul gitu aya baru dahap gitu. Terus teh upami supporter bola nepikeun ka silih ancam, silih baledogan bahkan silih paehan eta teh rata-rata usia remajanya. Tah upami ninggal panginten kenakalan remaja seperti itu para wargi sadayana ieu teh buktos bahwa tingkat remaja oge teu pastina gangguan setan. Ena nu katilu Anas dina ayat katilu para wargi sadaya kalimat ilahin nasnya. Sakalede saur Imam Al-Kirmani ieu teh nuduhkeun manusia tingkat manula. Ari manusia manula teh naon Bu? Manusia lanjut usia berarti anu tos sepuh nya. Nu sepuh digoda keneh ku setan. Digoda keneh. Komo meureun make kalimat komo mah Bu. Komo nu tos sepuh mah naon sababna setan boga target sina naon? Sina lasut. Kan kuduna mah meureun geus kolot teh nya deukeut ka kuburan kitu tah. Kuduna mah husnul khotimah goda ku setan teh akhirna lasutnya lain menang husnul khotimah pas maut teh tapi justru kenging suhul khotimah. Sami Bu tingkat manula oge moal diantep ku setan nya. Lamun diurang misalna seueur ieu teh geus sepuh nya. Ieu teh geus kolot tapi masih keneh jauh di masjid. Masih keneh jauh tina Al-Quran, masih keneh ngajujur nafsu, perasaan teh asa budak we ieu teh kitu nya. Pas ngeunteung katingalina mah urang teh geus kolot kitu nya. Ngan kadang jalmi teu kapangaruhan ku rupa, nafsu mah anggar we jiga budak ngora. Begitu para wargi sadaya. Tadi urangnya alhamdulillah nih nya. Seueur cara-cara ngabentengan sepuh supados terjaga dina gangguan setannya. Enggal keneh di Rancabango aya program naon Bu? Pesantren manula. Nah, buat aya pesantren manula. Nah, ieu teh hiji upayanya nyalametkeun generasi tua dina gangguan setan. Supados geus sepuh teh terang gitu. Ieu teh naon anu kedah dilakukeun itunya naon anu kedah diseueurkeun bentuk ibadah targetna supaya husnul khotimah gitu.
tangge mah mudah-mudahan di Pondok Widas aya punya khusus gitu disebutnya pesantren lansia gitu. Manula sina nginep we saminggon 2 minggon. Hari ku ngawas saminggon sakalima tuh Bu. Keur mapanginten di pangajian nangan sajam paling lami 2 jam gitu nya. Ingat kana maot, ingat ka Allah teh sapanjang di pangajian gitu. Keluar mati pangajian kadang hilap deui urang teh nya. Tah ge mah sugan diayakeun tuh di urangnya. Pesantren lansia. Nu geus sarapu teh lah daripada panginten loba ngalamun teu puguh ayeuna pasantrenkeun gitu. Targetna ge mah mun bisa samaotna di pasantren. Kasim goreng gantos Bu. Aya donatur sumbing ka ditu. Waktu nuju ngadamel pondok 2. Anjeunna usul Ustaz atuh cenah ngayakeun program pesantren manula, pesantren lansia. Kasim goreng dinyakeun we hungkul. Naon margina sagala rupahana kedah disayogikeun. Di nutus aya urang teh di mana Bu? Di Ustaz Yayat nya. Di Campaka, teras kamari di Ranca Bango, Ranca Bogo nya bener Ranca Bogo. Ya teh saya pisan punya pesantren lansia. Bahkan sim goreng ngantos ningaloge di mana? Dina YouTube ieu mah nya di Agim. Di Darut Tauhid. Tah eta mah targetna teh sasasi. Lansia sinamaronok salami sasasi. Ternyata itu manfaatna ageung saatos maronok di Agim teh dina program pesantren lansia eta seueur sepuh-sepuh anu menemukan arah hidup. Samemehna mah ketika anjeunna pensiun tina naonna Bu pada melanana menentukan arah hidup teh bingung rek kumaha aya geus pensiun teh. Tah ternyata lebet ka Agim kadinya itu luar biasa dampakna teh Bu. Jadi aya semangat pikeun ngejar husnul khotimah eta. Kan ari jami teh Bu sok gaduh sifat naon? Sifat hilaf al insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia teh tempatna salah, tempatna hilaf. Kadang jami teh hilaf, urang teh geus kolot teh naon target hirup teh nya. Gitu. Tah kedah diemutan. Target hirupna naon? Husnul khotimah. Keun we katukang-tukang. Urang teh pernah boga laku lampah nu awon, pernah jauh ti Allah, teu akur laku lampah jeung katangtosan agama, keun atos-atos mah ta ayeuna tos sepuh kitu nya. Diarahkeun kumaha carana begitu maot teh jadi jami anu sae katungtungnakeun. Eta. Ieu teh para ibu Yuswa aya nu 20 tahunan. Ayo mana we teh 17 sing horeng 7 hiji. Mana we teh 16 sing horeng genep hiji. Para wargi sadaya wihandai Anas dina ayat katilu ieu manusia tingkat manula lansia sami ieu ge moal diantep ku setan nya bakal digoda supaya lasut hirupna pas maot teh beut meunang bebendu Allah lain meunang rahmat Allah. Nu kaopat dina ayat kalima sami diulang kalimat Anas. Saur Imam Al-Kirmani maksud Anas nu kaopat mah Bu manusia nu soleh sing horeng nu soleh ge moal diantep punya bakal diganggu bakal digoda. Imam Ghazali Bu dina kitabna Mau'idatul Mukminin anjeunna ngajelaskeun kanggo jami-jami anu soleh ieu kedah hati-hati engke diganggu ku setan bisa jadi bentuk godaan kieu teh kasolehanana jadi alat kasombongan. Eta godaan setan teh nya.
kena orang ahli pengajian, kena orang ahli tahsin Quran gitu nya. Nepikeun kata nu tara ngaji diomongkeun. Asa urang we nu alus teh gitu. Eta teh Bu, kasolehan jadi alat kasombongan. Ku setan diharewoskeun kana hate kitu. Kedahna kumaha Bu? Nu soleh mah nu tos istiqomah dina ibadah kedah aya tawadu. Naon tawadu teh? Tara mawa duit. Tawadu teh Bu, henteu sombong urang masih boga rasa urang teh nya ge geus ibadah. Boa ibadah urang teh ceuk urang hade teh boa ceuk Allah mah tah kitu. Ulah duikeun ka aya kaangkuhan aya kasombongan. Ninggal jalma anu masih keneh jauh ti Allah, masih kene midamal paharaman. Nu tawadu mah bakal kieu ayeuna manehna kitu boa engke mah leuwih soleh ti urang kitu nya. Tegah kedah kitu. Ya sakali itu hati-hati nu soleh oge moal diliwat ku setan teh nya bakal diganggu. Terus nu soleh teh Bu kedah gaduh raos kieu oge sok sieun kasolehan urang teh samentara. Ayeuna soleh teh sieun taun hareup mah kitu nya. Urang teh loncer kasolehan teh luntur kedah rasa sieun kitu. Sing Bu, doana ngarah teu luntur kasolehan, teu luntur kaimanan naon? Da para ibu mah ahli ngaos. Sugan apa doana teh? Ibu teh nu tos rutin kajian tahsin, tos rutin kajian bulughul maram, malam Rebo, tahsin dinten Ahad, Sabtuan, poe Sabtu teh 3 kalinya, luar biasa, rutin urang teh pengajian kaditu kadieu. Sumangat midamelna berarti ieu teh hidayah ti Allah nya. Takumaha supados ieu hidayah kasolehan urang, kataatan urang teh teu luntur. Minimana ku ngadua, naon doana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana di kadinya. Kaditu nama wahab lana min ladunka rahmah nyuhunkeun rahmat. Ya Allah ulah nyasarkeun ka abdi sadaya saatos anjeun masihan hidayah ka abdi sadaya. Surat naon Bu? Mohon ayat sabaraha? Teu katalar sim goreng ge ayat mah. Pilarian we muajawut tina Al-Qur'an para ibu. Itunya. Terus pada apa doana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Upami hiji mangsa ibu teh pernah getol ngalaksanakeun ibadah selang tidinya bet jadi putur. Putur teh naon? Lemah semangat. Berarti ya teh kasolehan dina diri urang luntur, kaimanan dina diri urang loncer deui. Aoskeun doa nu tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Salajengna para wargi sadaya. An-Nas dina ayat kagenep, ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Hartina eta teh manusia nu boga watak jahat tur ngaruksak. Sorry ibu teh pan anu jahat mah geus digoda ku setan, moal diantep teh Bu bakal terus digoda ku setan supaya naon? Supaya teu eureun tina kajahatanana,
supaya teu tina ngaruksakna nepikeun ka nalika mautna ge dina kaayaan jadi jelema jahat. Auzubillah. Tamaha 5 tingkatan manusia nu tadi para wargi sadayana ieu nu jadi target gangguan setan. Numutkeun surat An-Nas. Salajengna bagian B, lengkah setan ngaganggu manusia. Urang teh kedah terang dunya kumaha lengkahna, kumaha strategina, lamun geus apa lengkah jeung strategi bakal kumaha. Keur ngaantisipasina teh gampang gitu nya. Oh setan teh make jurus ieu, cek urang teh berarti ditakisna ku jurus kieu gitu. Lamun aya jalmi panginten rek naon Bu, rek tarung nya. Ayeuna kan aya tarung anu dibebaskeun. Meureun si A jeung si B rek tarung kan moal kitu wae nya. Si A teh bakal ningali rekam jejak si B. Ieu teh gaya tarungna kumaha kitu nya. Manehna teh kaunggulanana dina naon gitu. Dipelajari teh. Lamun geus kapang ya oh si ieu mah kieu ye cara tarungna teh, karakter jurusna teh pasti bakal taki-takinya neangan jurus keur naon? Keur nakisna. Satu acan kadinya Bu, perhatoskeun heula dina surat Al-Baqarah hiji 68. Ayat-ayat menyebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Aranjeun ulah nuturkeun kana lengkah-lengkah setan. Kusim kuring sering didugikeun para wargi, janten lengkah-lengkah setan teh strategi cara setan ngaganggu manusia. Lamun ku urang di emutan sepintas lengkah setan bingungnya itu kumaha nu dimaksud lengkah teh sing horeng ya teh strategi. Khutuwat ngangge jama para wargi sadayana kalimat jama plural nuduhkeun naon lengkah setan strategi setan ngaganggu jama teh sanes hiji seueur pisan. Jelema teh teu beunang digoda ku cara kahiji muncul cara anu kadua. Digoda ku cara anu kadua teu beunang keneh muncul cara anu katilu terasa kitu. Saur Ibnu Qayyim al-Jauziyah nu kahiji jelema teh digoda sina naon Bu? Sina kufur. Lamun diganggu sina kufur teu mempan bere godaan nu kadua sina naon? Sina milampah dosa-dosa nu gede. Lamun ngalakukeun dosa-dosa nu gede teu mempan keneh jelema teh teu bisa ditembus. Dibere godaan deui nu salajengna naon sina ngalakukeun pabid'ahan. Amaliyah teu sesuai tuntunan Nabi. Digoda ku eta jelema teh masih keneh mampu ngajaga diri setan neangan cara anu salajengna anu saterusna naon jelema teh sina rajin milampah dosa-dosa nu alit kitu. Dosa-dosa nu alit ternyata teu beunang keneh digoda kumaha godaan setan nu saterusna jelema sina midamel hal-hal anu utama ninggalkeun nu leuwih utama. Midamel anu kurang utama itunya atanapi midamel hal-hal anu afdol ninggalkeun anu leuwih afdol. Kitu para wargi sadayana. Tinggal lengkah-lengkah setan teh Bu dina surat Al-Isra ayat 64. Surat Al-Isra ayat 64.
wastabjiz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Numutkeun eta ayat tuh lengkah setan teh aya 4 keur ngaganggu jalmi. Kahiji wastabjiz man istata'ta minhum bi sautika. Kahiji setan ngagunakeun sora. Naon cenah nu dimaksud setan ngagunakeun sora? Dina tafsir kusim kuring kaosnya diserat didinya numutkeun Imam Mujahid sora setan teh nyanyian jeung hiburan, nyanyian sinarang hiburan. Numutkeun Imam Ibnu Abbas gangguan setan teh setiap nu ngajak pikeun maksiat ka Allah. Maka dina hal ieu punya hati-hati naon margina setiap jalmi dina bab nyanyi mah sok rada leuleubieun kau meureun pas musikna musik dangdut mah ya. Kan meureun tanpa goyang mah jiga sayur teu diuyahan teh cenah. Sok leuleubieun lah seur nu kararitu. Berhasil dina lebah ieu gangguan setan berhasil. Dugikeun ka di urang mah acara-acara syar'i ge teu boleh diselapan hal seperti kitu. Naon ari hal syar'i teh Bu? Ari nikahan teh syar'i teh syar'i dan nikah teh parentah Allah dina Al-Qur'an. Tah sok dikiruhan teh ku eta nya. Nu kadua wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Ari hartos wa ajlib alaihim teh kerahkeun pasukan anjeun nu narumpak kuda jeung laleumpang. Jadi numutkeun Imam At-Tabari para wargi sadaya lengkah setan ngagoda jalmi teh setan bakal ngerahkeun pasukanana. Bahasana ge bu ngerahkeun pasukannya. Dikerahkeun keur naon ieu teh? Bidu'a ila ta'atika wasarfi an ta'atik. Supaya jalma-jalma ngagugu kana pangajak setan ninggalkeun pangajak kami sora Allah. Sok bu kana pangajak setan mah nya. Oh jalmi teh. Kadang karena pangajak setan mah Bu walaupun berbayarnya sanggup mayarna. Dengan dina tahun sabaraha Bu aya 3 tahun kapengker aya grup band Coldplay di mana Bu? Terang. Nah pokoknya di luar negeri gitu di luar negeri gitu. Rekonser di Indonesia bisa sasieun deui ka jam tayang ngicalan tiket sabaraha tiketna 11 juta sasasih seep 11 juta eta teh rencana konserna teh bertepatan sinarang Idul Adha. Kusim uring diperhatoskeun nu dagang tiket keur konser 11 juta sabulan lebih set. Panitia kurban dina grup WA jeung dina status
nyatatuskeun kakurangan peserta kurban geus sasasi da hese payu eta diajak ke akhirat mah itu kuatnya Bu eta godaan setan gitu. Eta para wargi sadayana nu nomor kadua. Nomor katiluna wasyarikum bil amwali wal aulad. Lengkah setan dina raraga ngaganggu jalmi ngabarengan harta manusia, ngabarengan anak manusia. Harta urang dibarengan ku setan, anak urang dibarengan ku setan. Naon maksudna? Maksudna teh kieu Bu, ngagoda jalma upami hartanya harta dibarengan ku setan, maksudna teh ngagoda jalma supaya milampah usaha haram. Maka hiji tanya supaya naon? Ngagoda jalma supaya milampah usaha haram. Jadi upami di urang bermunculannya bentuk-bentuk usaha haram ditekuni ku jalmi, oh ieu teh buktos berhasilna gangguan setan. Simkuring ngarekomendasikeun ka para ibu nya. Galeuh ku para ibu hiji buku namina teh Harta Haram. Kenging Al Ustad Dr. Erwandi Tarmizi. Eta mah bentuk penjelasan ti anjeunna nu kalebat penyebab atanapi sabab-sabab harta haram teh naon. Termasuk transaksi-transaksi kontemporer di zaman kiwari nya. Komo aya kan aya online nu kararitu nya. Tabuku eta ngajawabna para ibu. Nganu jelas munculna ieu buku teh biji tina kadeudeuh anjeunna supados umat Islam terhindar tina harta haram. Ari harta makan identik jeung naon Bu? Jeung nu dituang ku urang nya. Urang teh usaha haram kenging artos, kan artosna teh harta nya. Kenna teh artosna dipeserkeun kana beas. Teras ditaruang ku sakula warga. Dipasihkeun ka murang kali diangge jajan. Berarti nu haram jadi konsumsi, asup kana daging, asup kana getih. Eta nu dihariwangkeun teh nya. Asup kana awak. Harta haram teh jadi naon Bu? Penghalang diijabahna doa. Asup kana jasad murang kali, harta haram penghalang kasolehan murang kali. Tapi luar biasa bukunya, hanya ti anjeunna supados umat Islam terhindar tina harta haram. Bahkan aya kisah nu unik para wargi sadaya dina eta buku, dina pengantarna nya. Al Ustad Erwandi Tarmizi ngisahkeun para ibu di zaman baheula, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman atba'ut tabi'in. Para ibu di zaman eta selalu wasiat ka carogena, lamun carogena teh rek kaluar rek kasab. Sok ngelingan ka carogena teh kumaha pangeling-elingna? Iyyaka wa kasbal haram. Hartosna hati-hati Pak cenah tina usaha nu haram. Naon sababna? Nahnu nasbiru min ju'in. Cenah abdi bisa nahan lapar. Lapar mah cenah abdi teh bisa ditahan gitu. Tapi lamun engke cenah abdi asup neraka ku sabab dibere napakah nu haram, abdi moal bisa tahan cenah dina neraka. Berarti peran ibu teh ageung punya kanggo naon? Kanggo usaha suami supados terhindar tina nu diharamkeun. Seueur oge Bu suami anu tisuk-suruk tidungdung nu halal nu haram oge dilakukeun pedah dorongan istrina. Aya nu kitu.
Ras para wargi sadayana kalebet gangguan setan dina harta teh jelema sina didorong ku jalmi sina didorong ngainfakeun harta dina maksiat. Hartana seueur, hartana luar biasa jumlahna teh melimpah, ngan ieu teh rada seuseut dipake ibadah mah, rada seuseut dipake infak dina jalan Allah mah, ari keur poya-poya mah kitu nya. Mun Agustusan keur nyumbang dangdutan panggedena kitu nya. Mun keur maksiat mah teu lebar ngodok saku jero oge sami ieu ge gangguan setan nya. Singkuring enggal keneh Bu ninggal sabaraha jalmi kitu nya anu sok rutin ka ngadon tuang di pik Pantai Indah Kapuk. Eta teh Bu tuangan kanggo sakulawargi. Kan anjeunna diwawancara sakali tuang teh 300 juta. Luar biasa ya Bu, 300 juta. Sakulawarga sakali tuang. Dengan berbagai menu gitu nya 300 juta. Meureun Bu mata kitu ge penghasilanana leuwih ti sakitu. Urang bakal olohok teh Bu nya. 300 juta mending nya ni imah cenah sakurang. Da urang mah jarang menang duit sakituna. Lain jarang da acan mah. Mudah-mudahan dulunya ge masing minang sampai harta sakitu teh bari halal. Hati-hati punya ngagunakeun harta kedah dina jalan Allah. Ibu teh meser kuota, ieu teh keur naon kuota teh nya. Lamun eusina positif nya meuli kuota teh ieu we pedah dina WhatsApp teh sok aya status tinu sanes nu sae kitu nya. Rek dikirimkeun deui keur naon keur tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Intina kanggo kasayang. Pami kanggo maksiat teu keng. Ayeuna Bu anu nuju umum terjadi teh ngagunakeun harta kanggo naon Bu? Judol nya, judi online. Pada ieu teh tos seueur korbanna teh beak sagala rupa gitu. Tapi nah betul jadi pelajaran kanggo nu sanesna nya. Salajengna setan ngaganggu jalmi teh bakal ngabarengan anak wasarikum fil aulad. Naon maksudna? Ngagoda jalma-jalma supaya nganggap hade kana ikhtilat. Ikhtilat campur gaul istri sinarang pamagat nu sanes mahram. Nepi ka terjadi weh perjinahan, muncul anak-anak hasil perjinahan. Para wargi sadaya di urang kadang sok ieu nya ikhtilat da ieu teh babaturan sakola nya. Saangkatan aing ngaran saangkatan mah geus asa dulur pek hinis nya. Sekali ikhtilat walaupun sinarang dulur batur saangkatan tetap haram. Atanapi teh saprofesi saalma mater kitu nya. Nepikeun ka teu aya batas asa jeung dulur sasalaman wae geus bebas patarema. Ieu teh godaan setan para ibu. Sim goreng sering ngaduikeun ka para ibu aya hadis nu nyebatkeun la ayyud ana firasi ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamasa ar-rajulu imra'atan la tahillu lahu. Hartosna teh
leuwih hade sirah aranjeun cenah ditusuk ku paku, dipancir ku paku daripada kudu paantal kulit hiji pamaget sinarang istri nu teu halal. Kan di urang mah tanya boga rasa ieu teh tatangga kitu. Nu geus akrab, ieu teh saangkatan nu geus akrab mungkin ka sasalaman wae. Patare mah ieu diharamkeun. Ieu teh bentuk godaan setan. Nu kaopat wa'idhum dina ayatna aya kalimat wa'iduhum. Naon wa'iduhum teh setan mere janji nya. Wa'iduhum pek mere janji maranehna. Naon maksudna? Setan ngajanjian yen sakabeh sesembahan salian Allah bakal bisa mere syafaat. Urang sering ngadangu kisahnya aya jalma-jalma baheula nyembah kana patung, nyembah kana berhala, ieu teh gangguan setan. Maranehna boga anggapan nu disembah teh bakal mere syafaat, mere pitulung, mere bantuan. Ayeuna mah atuh leuleutikana naon Bu, dan menyembah kana berhala langsung moal aya ayeuna mah khususna di lingkungan urang nya kaum muslimin. Ayeuna kana naon Bu? Ieu cenah budak teh ririwit geringan wae geus urang kongkorongan. Aya we kongkorongan eusina teh lapad-lapad Allah nya. Dina Islam nu kitu namina teh tamimah. Innat tamimata wa tiwalata syirkun saur Nabi. Ari tamimah kang kalung tah nu sok digantelkeun dina beuheung barudak tujuanna teh keur nolak bala. Ngarah budak teu ririwit, ngarah budak teu geringan wae. Tah eta teh bagian tina kasyirikan kitu. Itu para wargi sadayana. Mun baheula mah naon Bu? Para ibu saurna pun bapak nu sok ngobrol teh nya. Baheula mah cenah di bumi-bumi panggung teh sok ditancap-tancapkeun jukut palias. Duh kumaha jukut palias teh rupina teh. Tah eta teh dianggap pangintennya boga kakuatan keur ngajaga imah. Duh ka para ibu terang jukut palias. Kumaha saur para ibu teh atuh cenah da nu dipikasieun ku setan teh ayat kursi. Tulis ayat kursina tempelkeun dina dinding. Al-Qur'an mah lain tempelkeuneun para ibu bacaeun je. Pertama dibaca, dipelajari, namanya amalkeun. Ieu mah tempel we hunggul. Salah kaprahnya. Terus para wargi sadayana setan mere janji oge ka jalma-jalma supaya yakin hatena bahwa mun usaha haram teh bisa beunghar. Itunya bade teh ikhtiar da ieu teh tarekah keur mah penghasilanana gede. Tekun usahana di dinya geus apal ieu teh haram. Tah ieu teh gangguan setan para ibunya. Sok para wargi sadayana da bakal perang sabil atunya. Maksud perang sabil teh bakal pertimbanganna teh luar biasa. Ieu teh usaha teh haram tapi penghasilanana gede. Tinggalkeun tong. Lamun ditinggalkeun mikir di urang usaha kana naon gitu. Setan di dinya berperan kala yang gedenya. Eta dina sabagian tafsir para ibu. Opat lengkah setan, strategi setan ngaganggu jami sapertos nu tadi disebatkeun. Nu terakhir cara ngajaga diri tina gangguan setan.
Kahiji kedah janten hamba Allah. Surat Al-Isra ayat 65. Ayatna kieu Bu. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Hartosna inna ibadi sabenerna hamba-hamba kami laisa laka alaihim sultan. Keur anjeun hai setan moal aya kakawasaan, moal aya kamampuan pikeun ngagodaana. Tah kumaha aya kalimat eta berarti posisi ibadi, posisi janten hamba-hamba Allah ieu teh anu bakal jadi sabab setan wae teu bisa ngawasana. Berarti PR-na kanggo urang sadayana posisikeun urang sadaya janten hamba-hamba Allah. Ari hamba Allah teh nu kumaha para ibu? Ya, anu patuh saur Allah kitu laksanakeun, saur Allah kieu teu mumpang, itu hamba Allah. Pan ari ibadi teh ibadi hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah tina abdun. Ya, abdun sami sinareng pembantu di rumah tangga. Upami dunungan ka pembantu ngainstruksikeun atana pimarentah di gugu moal saur dununganana teh Bu nyeuseuh kenceling nyeuseuh nya balanya taat ka dununganana. Tah hamba Allah teh ibarat kitu. Saur Allah pigawe laksanakeun, saur Allah kantunkeun jauhan tina kitu. Itu hamba Allah. Ngan lamun kela jeung atuda berarti urang masih kene jauh tina jadi hamba Allah. Tingkatan jami teh rupi-rupi Bu. Aya nu janten ibadullah, hamba-hamba Allah. Aya nu janten ibadus syaiton, hamba-hamba setan. Ya. Berarti hamba-hamba setan mah nu tadi anu nurut ka setan, nuturkeun kana lengkah-lengkah setan. Aya deui dina hadis mah ta'isu abdud dinar. Ya, Nabi nyebatkeun cilaka cenata jami nu jadi hamba-hambana dinar wa dirham. Ieu mah hamba dinar sareng dirham. Dinar dirham teh mun diurang naon? Artosnya gitu. Saur Rasul teh seueur cenah tangke jami nu hirup kitu teh. Jadi hamba dinar, hamba artos. Rasul nyebatkeun ciri-cirina. Kumaha ciri-cirina? In utiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Mun kabere ngarasa puas bunga, lamun teu kabere pukul lutus, kutuk gendang, kadang sospol, sosorotot jeung popolotot. Kabere mau puas punya bunga gitu, lebah teu kabere muncul suwodon RT RW disalahkeun. Ugo memberen punya milih saha nu kudu kabere bantuan deh pamarentah nu di luhur gitu. RT RW mangan sakadar mere data gitu, nah jadi sasaran RT RW. Jadi karunya RT teh punya. Keur mah dina rumah tangga sok disalahkeun RT teh. KDRT, cenah KDRT. Jadi kudu waspada ka RT teh. Lajang muka 2 Bu. Kedah janten jami anu laras-laras iman sareng tawakal. Ditinggal surat An-Nahl ayat 89 mereka. Innahu laisa lahu sultanun. Sabenerna lahu keur setan teh teu aya sultan. Innahu laisa lahu sultan. Setan teu boga kamampuan. Teu aya kakawasaan. Alal ladzina amanu nying hareupan jalma-jalma nu iman
wa ala rabbihim yatawakkalun jeung ning hareupan jama-jama anu tawakal. Posisikeun Bu diri urang sasarengan nya janten jaminu iman janten jaminu tawakal. Setan lemah di payunan jaminu iman, setan lemah di hareupeun jamanu tawakal. Laisa lahu sultan. Yang kadang jami sok kabingungan keneh punya. Kabingungan teh kieu kudu tawakal. Bari pas ditanya naon tawakal? Kerungnya. Sok saur para ibu dupi tawakal naon para ibu? Ari tawakal teh Bu sami sasuku kata sareng kalimat wakil. Ya, wakil. Aya jalmi nu nikah. Rek nikah ya. Nyieun we wakil ti asmana pangan keluarga besar panganten rek istri pamenggetnya. Berarti wakil teh diserenan tugas. Dipercaya kanggo naon? Kanggo nganepikeun tujuannya. Berarti lamun tawakal ka Allah teh urang mercayakeun sagala rupi ka Allah. Itu namina naon? Tawakal. Tapi saya Sholih Al-Munajjid Bu dina kitabna tentang tawakal, nu namina tawakal mah teu bisa leupas tina ikhtiar. Ya. Ikhtiar. Jadi kieu Bu, urang teh ikhtiar, hasil ikhtiar eta tawakal ka Allah, serengkeun ka Allah gitu. Jadi dina lebah hasil nama kan tos di luar kemampuan urang. Gitunya, di luar kemampuan urang. Urang teh ngadua bentuk tawakal ikhtiar punya tangke diijabah doa nama serengkeun ka Allah. Iraha diijabahna kumaha bentuk diijabahna lambat atanapi enggal diijabahna eta mah ka Allah keun we kitu nya. Simkuring sering ngadugikeun ka para ibunya boh di Senenan atanapi di Sabtuan janten kieu. Kisah Maryam teh tos ngalahirkeun joboni ngalahirkeun oge nyalira tetenya teu aya nu ngabantos teu aya nu ngusapan jauh ti pemukiman diusir ku jalmi-jalmi namina tos ngalahirkeun kan butuh asupan tuangeun punya rek kaluhur aya ieu tangkal korma gitu terus arasa tangkal korma teh eta ku Allah diparentah kieu Bu wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah Maryam mun anjeun hayang korma nageun we cenah kitu gugah ngalahirkeun titah ngeunageun tangkal korma ai tangkal korma sakade tanggal sampe para ibu we gumujengnya gitu Maryam percaya karena janji Allah bentuk tawakal ka Allah gugu we parentah Allah nageun saukuran tanaga anjeunna ternyata Bu begitu dinageun teh teu uget-uget acan tapi murudul tusakit alaiki rutoban janiya rag-ragan korma-korma dugeus arasa ieu teh ngajarkeun tawakal nya kan bisa wae atuh Allah teh nya bisa wae kieu painten ngutus malaikat sok pangalakeun korma keur Maryam bisa wae Pak tapi ngajarkeun tawakal ka Maryam lamun aya hayang ka hayang kudu ikhtiar dina hadis mah aya anu unik deui unikna kieu ternyata nu dipake contoh tawakal teh sanes jalmi lau kuntum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqut tayr
mun aranjeun bener-bener tawakal bakal dibere rezeki jika rizkina manuk cenah bet manuk kumaha ari manuk tagdu khimason ari tagdu teh hiber enjing-enjing khimason dina kaayaan lapar kentel bejit wataruhu bitonan paso sore balik kana sayangna bitonan guncir telihna ari hiber teh dina waktu isuk-isuk pangintan ieu teh simbol ikhtiarnya ari manuk puguh gawena meureun di kebon mana hancaeun manehna teh hideung di sawah mana kan teu aya hiber we pokona mah tina sayangna aya hiji jalmi bu anjeunna gaduh pasantren sababaraha urang santri ratusan gratis masantren di dinya anjeunna nyarioskeun kabeberatna gitu nya unggal dinten cenah kedah nyukupan pangabutuh santri gitu kumaha carana anjeunna pedah cenah dina Al-Qur'an pantasiru fil ard pokona mah bertebaran we di muka bumi neangan ikhtiar cenah abdi mah ti imah kaluar we cenah kitu bari jeung teu puguh urang teh cenah rek ka mana ya teh ternyata bu aya we jalan ti Allah teh nya nu transfer teh nu masihan teh gitu tah jadi ieu pelajaran tawakal nya sakali deui jaminu tawakal ku setan moal bisa dikuasai nu katilu bu kedah janten jami anu ikhlas dina surat Al-Hijr di ayat 38 ke 40 Allah ngadawuh Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ubiyannahum ajmain ieu teh janji setan bu dugikeun ka ngangge taukid la uzayyinanna kusabab salira teh ya Allah tos mutuskeun abdi jadi makhluk musasar la uzayyinanna lahum fil ard abdi teh rek ngahias maksiat keur jalma-jalma wala ubliyannahum ajmain ku abdi jalma-jalma rek disasarkeun tah kalebat tuh dina surat Al-Hijr 6 teh ieu ge bisa disebat strategi oge gangguan setan naon setan ngagangguna uzayyinanna lahum jadi setiap maksiat teh sina karasa indah ku jalmi kitu nya ningali maksiat teh pikaresepeun piuntungeun gitu sehingga nalika aya nu ngelingan teh ngewa ka nu ngelinganana da geus boga rasa kauntunganana di dinya illa ibadaka minhumul mukhlasin cenah kecuali hamba-hamba anjeun anu mukhlasin nu ku Allah dibere sifat ikhlas. Nah berarti para wargi sadaya sifat ikhlas ge sami kedah aya dina diri urang sadayana bisa dipake ngabentengan tina gangguan setan. Hareupeun nu ikhlas mah setan teh bu lemah lumpuh teu boga kakuatan nya lamun urang misalna ngaraos ieu teh hirup teh asa salamina teh jauh jeung Allah loba parentah Allah anu ditinggalkeun nya justru loba kahayang nafsu nu digugu berarti keimanan urang lemah keneh katawakalan urang lemah keneh kaikhlasan urang lemah keneh nya pami HP mah kudu dicas gitu kudu dicas punya ngarah kuat deui eta baterai nanti. Kaopat urang engalkeun butos 11. Tong hilap ngajaga diri tina gangguan setan teh nyuhunkeun pangriksa ka Allah ku cara naon ngaoskeun dzikir doa sakumaha tuntunan Allah sinareng Rasulna. Di antawisna aya hadis nu marentah urang ngaos surat Al-Baqarah nya. Sering didugikeun la taj'alu buyutakum maqabira ulah dijadikeun imah aranjeun teh jiga kuburan kumari kuburan bu sepi jempling nya gitu.
ulah jiga kuburan napek bacakeun surat Al-Baqarah khususna naon margina inna syaitana yanfiru minal baitil lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan teh bakal kabur ti hiji imah anu di eta imah teh dibacakeun surat Al-Baqarah. Bumi teh anggo maos Al-Qur'an. Ulah tibalik kuburan dipake maca Quran jadi we jurigna ka arima. Eta para wargi sadayana salajengna maca ayat kursi. Paninya memberen ibu di umur sabaraha tahun apal ayat kursi pangusir jin jeung setan baheula mah jurig nyebutna. Itu tiba heula punya peda bu aya hadisnya itu panjang hadisna kusim kuring dipenggal bu sabagianna pentingna hungguanya anu disimpalkeun lah intina mengarah ke terlalu panjang jantan Ubay bin Ka'ab teh pepenah jeung jin lah intina nya aya obrolan pas papanggih jeung jin teh obrolan teh kieu famal ladzi yuhrizuna minkum ya jin cenah naon anu bisa dipake ngajaga kuring sararea tina gangguan jin gangguan setan ceuk jin teh ngajawab hadhil ayatu ayatul kursi tah cenah baca we ayat kursi tuh jadi dibejana ku sabu ku jin aya hadis nu salajengna Ubay bin Ka'ab teh uih we ku wartos ka Rasul. Ya Rasul cenah abdi teu tadi papanggih jeung jin kadon ngawuru kanan maca ayat kursi cenah kitu. Tah ceuk Rasul teh saduqo al khabis ayeuna mah bener cenah si setan teh omonganna teh. Jadi upami dina basa Sunda ku aya istilah naon kalapa bijil ti cungap. Naon artina teh? Rahasia bijil ti nu boga rahasiana. Meureun kuduna mah ieu teh disumputkeun nya senjata makan Tuhan ieu teh gitu. Jadi we jelema teh arapal ayat kursi. Teras tuh bagian C maca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sareng An-Nas. Ieu mah sesuai maknana nya. Kantun lenyepan we makna An-Nas Al-Falaq. Eusina isti'adah tina gangguan setan jeung makhluk-makhluk nu sanesna. Nu terakhirna bagian D ngaos isti'adah nalika kelahiran anak. Isti'adah teh naon bu? Baheula mah ta'ud nya isti'adah teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi teh budak name lahir teh diusap ku setan, nuna bibit pidorakaeun, ngalah bibit pidorakaeunana leungit, begitu lahir ieu doana teh. Peda dicarioskeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasana wal Husaina. Nabi teh nyalindung ka Allah kanggo Hasan Husain. Putuna name lahirnya. Begitu lahir teh kumaha bu? Mu'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamati. Abdi nyalindungkeun anjeun duaan kumargi nu lahirna dua idukuma gitu Hasan Husain. Upami hiji iduka ka kumana gentos kuka. Oh kan kuma mah kanggo duaan. Eta mah bunu a'udzu dukanya duka aya riwayat nu sanes teh kalimatna a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin seumpeuring teh can maluru aya ge bunu a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq nya aya ge eta mah diaos ku Nabi teh ketika nembe singgah di hiji tempat nu anyar kasoran. Di antawisa teh para ibu ngabangun bumi pindahannya sub ka eta bumi aos eta. Lain adan, urang mah adan di imah anyar teh. Ajak salat. Wa hanibu uidukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin.
abdi nyalindungkeun anjeun ngalangkungan kalimat-kalimat Allah tina gangguan setan, gangguan sasatoan anu peurahan anu berbisa, wa min kulli ainin lamatin sinaran tina sadaya paningal mujahat, gaya panyawat airnya tina paningal ieu nu bahaya pisan. Para wargi sadayana alhamdulillah sering si makalah anu dirugikeun ya intina panginten ieu seratan ilmu dina bukunya tong dilalawurakeun bae. Kade dipake bungkus cengeng. Entong bae itunya. Pusti-pusti ya teh keur bacaeun di bumi nya. Utamina aya doa-doa tadi dirugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana, nyuwunkeun diapunten tina sagala rupi kakiranganana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.